Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu sareng simkuring Kang Hamdan dina ieu channel dongeng ngacapruk, tapi mudah-mudahan sanajan ngacaprak oge sing tiasa ngahibur kaum dangu sadayana di mana bae ayana. Tekeng hilapnya wargi-wargi sadayana sateu acan simkuring medar bade nuhunkeun ka sadayana anu mendakan ieu channel subscribe-nya supados dongeng ngacaprakna leuwih gacor deui dina ngacaprukna kitunya wargi-wargi sadayana. Mangga prung urang kawitanan kasarung kaliang mau kocapkeun di hiji lembur eta teh ngaranna lembur Ciburial. Di eta lembur teh kahirupan warga-wargana teh hampir marata, hirupna basajan, tapi ari keur balang dahar mah salagi maranehna daek digawe naon bae sakamampuh masing-masing teu matak sulit dina kahirupanana. Tapi beda di hiji kaluarga anu kahirupana teh leuwih sulit ti warga-warga lainna, nyaeta salakina anu ngaran Pak Omon, pamajikana ngaranna Bieni. Manehna boga anak hiji-hijina ngaranna Ucil. Harita dina hiji waktu Mang Omon keur sare nangkarak ngabaheuhai dina kasur anu geus lepet kusabab mang tahun-tahun boro-boro keur ngaganti kasur, keur balang dahar sapopoe oge hararese kusabab Mang Omon beda jeung batur mah kepala rumah tangga teh pasti butbet kaditu kadieu neangan keur nyambung hirup. Tapi keur Pak Omon mah kacida bedana dina waktu harita oge pamajikan jeung anakna mah geus areuweuh. Ari diti mah ari si Ucil mah teh keur kamanangan, ari Bienih mah manehna teh keur buburuh ngarambet di warga eta kampung. Kabeneran dina poe eta teh aya nu ngabutuhkeun tanagana. Ari Mang Omon mah harita nyagrek bae sare meunikeun ka kadenge sora ngorokna ka mana-mana kusabab saking tarik-tarikna ngorokna. Kitu sora ngorokna teh matak reuwas lamun aya nu ngaliwat. Harita dina wanci jam 10 leuwih meureunnan manehna teh ngorejat hudang meureunnan geus karasa beuteung lapar. Aduh, kawasna mah geus waktuna balang dahar yeuh. Si Enih geus ngasakan naonnya. Buah aya sangupulan jeung dengan anu ngeunah aing geus lapar, peurih beuteung yeuh, aing kudu gobat madang. Ceuk Mang Omon bari ngorejat hudang leumpang ka dapur bari lulungu oge kusabab eleh ku beuteung anu geus lapar. Bareng nepi ka dapur tumpat tempo kana boboko anu geus rawing kusabab can kaganti sabab boro-boro jeung nu kitu geus puguh jeung dahar oge kacida ripuhna. Aduh, mana sanguna geuningan si Enih teu ideng pisan ka salaki teh. Piraku teu nyangu atawa ngahaja dibeakeun ku si Enih jeung si Ucil. Bener-bener boga pamajikan teu ngarti pisan. Sakitu aing lapar kieu, pruk. Harita boboko anu karancang teh langsung ditajong malah ngagombrang neunggar piring anu balatak can dikumbahan ku Bieni. Atuh di imah butut teh kacida ramena ku piring anu brongbrang, aya oge anu pupus. Dasar pamajikan edan teu hideng pisan, boro-boro nempo kawas batur, kopina sagalana geus disiapkeun salaki. Hudang teh geus tinggal nginum nyuruput
Nah iya hayang dahar ge sacomot-comot acan dasar aing boga pamajikan salah milih sugannya cek Mang Omon bari nulak cangkeng matana beureum bakat ku ambek.